Hakikatna urang sararea
kudu jadi renungan, kudu jadi patokan urang sararea sing jadi bahan nganepikeun diri urang ka Gusti Allah. Ari nepina urang ka Allah lain nepi urang ka Allah patangkeup-tangkeup jeung Allah da lain kitu. Ngan keur urang mah minimal atuh keur sakatepi urang mah kieu we lah. Bisi dianggap terlalu ekstrim gitu misalnya. Kieu we kumaha carana leumpang rengkak paripolah dipake jalan geus eling ka Gusti Allah. Ari eling ka Allah teh di mana? Di mana-mana. Keur kumaha kaifa syi'tum keur kumaha wae maneh. Di mana keur kumaha jeung keur kaayaan kumaha, lain keur kumaha lain keur di mana-mana, tapi keur di mana-mana keur kumaha diwajibkeun urang sararea eling atawa inget ka Gusti Allah. Ngan eueuh jelema nu bisa kitu teh ngusahakeun mah tetep wajib. Cenah cok saha itu budak teh kudu eling ka Gusti Allah di mana-mana. Pan di WC mah teu meunang eling ka Allah, teu meunang maca kalimah anu nunjukkeun eling ka Gusti Allah. Kade lain teu meunang eling ka Allah dina di WC. Ai malaikat maut kada datangna ka urang nyaho teu urang. Henteu. Malakul maut datangna ka urang kira-kira bebeja heula moal. Kumaha lamun urang keur di WC dicabut nyawa ku Gusti Allah, sedangkan urangna keur teu eling ka Gusti Allah. Mun urang teh maot husnul khotimah, mata keur di mana-mana keur kumaha. Ari eling teh hate atawa dohir, eling teh hate jeung dohir. Ngan dina eling dohir mah aya adab-adabanana, aya tata carana nu disareakeun ku Kangjeng Rasul, kontakna aya. Memedar sing eling ka Allah hatena dohirna maca Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina adzabannar. Gusti ieu sangu teu nyieun sangu, Gusti ieu dahar teu nyieun dahar. Gusti abdi teu nyieun dahar teu nyieun abdi Allah, nyieun dahar Allah nyieun nguatkeun abdi kana barang dahar. Sangu teu nyieun kakuatan teu nyieun sangu Allah, nyieun sangu Allah nguatkeun urang bareng jeung datangna sangu. Terus sagala rupa perkara disarandekeun ditangalekeun kana sifat karububiahan, kana sifat kepengurusan Gusti Allah. Sabab yakin ngik-ngik babi leutik walang taka odong-odong anu leupas tina pengurusan Gusti Allah. Kecapna oge alhamdulillahi rabbil alamin. Rob teh pengurus, Rob teh pamuntangan, Rob teh sagala rupa perkara nu sok sagala rupa perkara mengisi galoba. Perkara nu ngurus kana sakabeh perkara, maka kalimat oge la ilaha illallah. Naon la ilaha illallah teh? La maujuda, la matluba, la ma'buda, la maqsuda. Sasaran tina la maujuda kumaha? Teu aya nu ngurus, teu aya nu ngayakeun, teu aya nu ngeuweuhkeun, teu aya nu aya kecuali diayakeun ku anjeunna. La maujuda illallah, teu aya nu aya kecuali diayakeun ku Gusti Allah. Urang aya hakikat ayana urang diayakeun ku Allah. Anis aya hakikat ayana anis teh diayakeun ku Gusti Allah. Tah eta teh kudu jeung naon? Dibarengan ku rasa, lain tiba ukur percaya. Da loba nu percaya tapi teu ngarasa. Itu saha teh? Urang nu ngobrol gitu. Lamun ditanyakeun urang nya ari musabiah teh sunat atawa wajib, mangka jawabanna sunat. Oh ari kitu mah sunat mah ceuk pikih manaon teh? Dipigawe, diganjar, ditinggalkeun, teu disiksa. Ditanya we, kira-kira budak mora lamun ninggalkeun pagawean pesunat nanaon henteu?
Maka jawabanana cek nu ngaji fikih nalkoh teu naon. Naon sababna? Sabab ninggalkeun musabihat teh tah sunat. Tapi lamun kieu si abing keur disidang ku malaikat. Bing. Amal hadena saton, amal gorengna 1000 kilo. 1000 kilo teh sabaraha? Saton deui. Imbang duanana misal imbang duanana amal hade saton, amal gorengna oge jadi saton duanana. Terus we ditimbang. Torojol teh ti pasir nu ngeuleuh. Cek malaikat bingung ya ayeuna ieu. Kumaha ieu carana? Torojol we di pasir. Tong maka diputuskeun. Aya naon kitu? Ieu urang rek miluan, hayang milu ditimang. Ditimang weh tah nu keuleuh-keuleuh tadi teh. Eta naon maneh teh nyata? Eta baheula teh si abing teh ulin ka pasar nempo bujur pamajikan batur tepi ka eplok cenol dihitung goceng gope tepi ka hayalan dina sirahna jadi dosa keur kamanehanana atuh tadina mah saton ayeuna mah ditamahan ku nempo bujur pamajikan batur ditamahan jadi saons tadina mah imbang ayeuna mah jadi henteu imbang da saons torojol deui pas rek diketuk ku hakim teh si abing dinyatakan asup neraka pas gedina mizan teh pas rek diketuk kumaha torojol nu ngeuleuh deui tong waka diketrok tong waka diputuskeun naon kitu ieu urang ieu hayang miluan naon maneh teh eta baheula si abing teh rek init ka pasar di jalan nempok aya aki-aki keur lempang dibawa we ku si abing teh teu nanaon da teu dibawa oge da sunat eta mah migawe kahadean anu kitu mah aki-aki keur lempang da kuateun lempang mah ngan si abing migawe pagawean teu nanaon ditinggalkeun oge teu disiksa ngan migawe kahadean mawa aki-aki tong aki-aki atunya bisi dianggap ke sunat micen runtah lain pangletikna ibadah teh micen runtah di jalan boga pagawean hiji micen runtah di jalan dipicen we ka ginggireun jalan tepi ka batur anu nincakan eta jalan ngarasa genah ngarasa dineh da teu pira ge nu kitu teu pira nu kitu ngan jadi kahadean hiji dibalesna atuh iya ditamahan kagorengan hiji kagorengan iya oke ditamahan kagorengan kasayan hiji ngan sing ingat ari kahadean mah kumaha teh asyru amsalihah hiji direken 10 atuh saton lamun hiji teh mah tadi jadi sabaraha kilo saton sakilo ari tadi mah saton saons nah naon teu ari ninggalkeun sunat mangka jawabanana lamun ceuk ahli rasa mah nanaon eta teh ceuk fikih mah teu naon sababna da tarif sunat naon dipigawe diganyar ditinggalkeun teu disiksa ditanya pertanyaan nanaon teu kira-kira lamun aya jelema teu migawe kana pasunatan mangka jawabanana ceuk ahli fikih bakal teu nanaon tapi ceuk ahli rasa mah lain teu nanaon bakal naon sababna nu ngabeuratan jeung nu ngentengan timbangan teh di antarana pagawean sunat nu ku si abing jeung ku sararea kadang-kadang loba teu kabeuli musabihat loba teu kabeuli pantok teh hari mimiti mah rek asup ka masjid jadi naon lalega ari kaluar ti masjid sok jadi heureun sakitu pantok teh geus dibeulah jadi dua sararea Allahu a'lam bishawab maka eta jawaban eta naon atuh aya mah teu gawe sunat teh naon atau teu naon kumaha naon jadi mangka atau teu jadi mangka jadi mangka nalika dicontohkeun seperti nu bieu gitu.
wa tahlilul liyatin kasatin eta nya wa tahlilul liyatin jeung nyela-nyela liyah teh jenggot kasatin anu kana wala perlu ari nu utama eta kaunuhu ayana ieu tahlil eta biasa bi'a yumnahu didobatkeun biasa bi yumnahu kalawan pirang-pirang ramo untuk didobatkeun jadi sifat biasa bi'a yumnahu kalawan pirang-pirang ramo yumnahu anu katuhuna eta si jama wamin asfala jeung dihanap ma'atafriqiha sarta nyarangkeuna ngarenggangkeuna wa bi gurfatin mustaqilatin jeung kalawan siukan anu anyar lil ittibai karna turut wa yukrahu jeung dimakruhkeun naon tarkuhu ninggalkeunna. Dari antara kasunatan wudu teh nyela-nyela jangot anu kandel kumaha lamun ipis wajib kudu tembus si cai yang diroeun ku kulit nu aya dina jangot ipis lamun nu kandel mah sunat di sela-sela kumaha tingkah nyela-nyela jangot nu kandel teh tah asupkeun pacorokeun si asobi anu yumna anu katuhu mungkin ada teh janggotan nu janggotan ge kieu geus apaleun nu janggotan banget Kang Haji Budan nu janggotan ge hiji darada we dihanapeun gado teh dieu tah nu bisi mipis oge teh naon dieu tah lain asal kadar kitu henteu tapi kitu tah tafrik teh naon dicarangkeun kitu tah dihanap nyokotna nyorokna kunaon teh dikitu eta mah ta'abudan we supaya ngabedakeun antara ibadah jeung lain ibadah bahkan lamun ditinggalkeun teh nyela-nyela naon nyela-nyela pagawean nyela-nyela naon gitu nyela-nyela jangot anu kana teh hukumna makruh ari migawe pagawean makruh teh dipigawe naon teh teu nanaon dipigawe meunang ganjaran sunat jadi lamun migawe pagawean makruh teh nanaon teu maka jawabanana nu tadi mah nanaon ceuk piki mah teu nanaon teu naon da teu nanaon bila ge makruh ya makruh bila oge naon teu nanaon ceuk piki eta ceuk piki dah dan ceuk piki teh teh lamun cek alul ibadah mah eta teh jawabanna teh nanaon wa tahlilu asabi'il yadaini wa tahlilu asabi'a jeung nyela-nyela pirang-pirang ramo al yadaini kena dilopatkeun tong tutun mata wa tahlilu asabi'il yadaini jeung nyela-nyela ramo dua leungeun bitasbiki kalawan tasbik sabanana mah teu tasbik oge kaifiatna mah asal dipacorokeun bae tasbik mah gaya sah saja tadi dengan ayat kalau bitasbiki bi kaifiatin waqa'a lakinil aula fi ma yadharu bi tahlilil yadil yumna ayatnya labatna yusra ala dhahril yumna kieu ta kaifiatna teh tingali tolak kieu tasbih mah kieu tah tuh kieu lamun urang bade ngawasu panangan anu katuhu sunat di sela-sela pananganna teh tah sela-sela teh kieu kumaha kieu lain yang nyela-nyela teh kitu wae henteu teh kitu da ieu mah ngabedakeun antara pertingkah ibadah jeung lain ibadah mangka kaifiat nyela-nyelana di dieu tah tasbih gitu lamun nu katuhu lebetkeun pacorokeun si leungeun kenca timpen dina tongeng leungeun katuhu kitu tah dina abdas gitu tahlil asomi bitasbiki kalawan tasbih warijlani jeung sampean kumaha tah
biaya kaifiatin kumaha wae tingkah kana anu bukti kumaha anu leuwih utama sabenerna mah asal tahlil oge teu naon dikieulkeun oge ka dikieulkeun oge teu naon punten nya di kaluhurkeun sampean tinggal ibu dikieulkeun ge teu naon punten nya dikieulkeun ge ngan nu sae mah kudu dikeuna kitab kena da apaleun nu ngaran kitab oge keur praktek wal afdalu jeung ari nu leuwih utama eta ayu khallilah kudu nyela-nyela si jama kana ieu dua kana ieu sampean min aspalin dihanap bihin siriyadihil yusra kalawan cingir teu leungeun anu kencana mubtadian bihin sirir yumna mimitina tina cingir anu katuhu muhtatiman bihin siril yusra ditungtungan ku cingir anu belah kencak ya teh urang teh kenaon keur atas pas ngawasupanan dan pas ngawasuh sampean kieu carana ngawasuh sampean ketika menguncangan terus aya pasunatan ngalaksanakeun naon ngalaksanakeun nyela-nyela sampean ari nyela-nyela sampean teh kumaha sakana di sela-sela oge kucurug teu naon ngan leuwih utama lamun nyokot teu naon teh ieu ngan lamun nyokot kaedah tadi teu naon ninggalkeun sunat bas dina naon maka cokot nu utama kumaha nu utama teh tah asupkeun si cingir anu kencang kunaon teh jempol teu gede teuing ngomong lobananya geuning agama asupkeun cingir anu kencang kana sampean anu katuhu ieu keran teh asupkeun kitu tah kitu cingir ieu cingir tuh kana sampean anu katuhu terus ari sampean anu katuhu kumaha carana asupkeun cingir anu katuhu kana jempol ditutup kumaha ditutup dina palebah cingir anu kencang kadang-kadang dulu kaifiatna tingkahna geus ngarti dari ustad mah geus nyaweun naon da naon keleueuhan nyaho geus kan sing nyaho nu teu nyaho ieu maksud teh nya dina fikih nanaon teu lamun ditinggalkeun utama teu nanaon ceuk fikih mah sakadar naon migawe nyela-nyela oge geus hasil pasunatan ngan lamun nyopotan nu tadi mah pasti nanaon sabab dina mizan mah butuh dina timbangan mah butuh ieu teh sakaresna teh jadi nanaon teh namanya aduh ya Allah Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal mash'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dallin laisan terbukti alaikum eta alaikum paranjeun kabeh naon junahun dosa fi angtabtahu dina yen tanarah maranai kabeh tatlubu tegasna neangan tabtagu neangan maranai kabeh tatlubu tegasna neangan fadlan kana rezeki fadlan kana kaunggulan fadol rizqon tegasna rezeki mir rabbikum ti pangeran maraneh kabeh bitijarati di kalawan dagang fil haji dina waktu haji nuzila diturunkeun ieu ayat rodan kana nolak likarohati kana mika sakitna kaum zalika kana ngarah rezeki di
haji. Paida apadu mangka di mana-mana budal maraneh kabeh. Aya dapatum tegasna budal maraneh kabeh min Arafatin ti tanah Arafah. Ba'da wuqufi dina sanggeusna wukuf biha di Arafah. Padguru mangka kudu eling maraneh kabeh kudu zikir maneh kabeh Allah ka Allah ba'dal mabiti dina sanggeusna mabit. Bimuzdalifah di Muzdalifah bitalbiyati elingna teh kalawan maca talbiyah wa tahlili jeung tahlil labbaik Allah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak nanti innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak talbiyah tersebutna nanti tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah nanti wa doa jeung sing ngalobakeun ngadoa di Masjidil Haram saberesan beres mabit di Muzdalifah hu indal Masyaril Haram di Masyaril Haram mana Masyaril Haram teh bisa kagitu urang mah tak kabayang dina resmina cenah zaman baheula ieu Masyaril Haram ayeuna mah teh di mana ngan zaman baheula mah ieu huwa di Masyaril Haram eta jabalun hiji gunung fi akhiril Muzdalifati di tungtung Muzdalifah yuqalu di ngarangan lahu kana eta Masyaril Haram Quzahun gunung Quzah ting aya kana ting teu banyak oke kan meureun pasti obah ciri wafil hadis jeung dina hadis annahu sallallahu alaihi wasallam sanyana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam eta waqafa wukuf bihi di eta gunung di eta Quzah yang guru tingkahna eling tingkahna dzikir Allah ka Allah wayadnu jeung ngadua Kanjeng Nabi wayad guru tingkahna dzikir ya Kanjeng Nabi Allah ka Allah wayadnu jeung ngadua Kanjeng Nabi hatta asfarojidan hatta asfarojidan tes tepi ka bray-brayang beurang gitu di Muzdalifah di Masyaril Haram teh di Gunung Quzah teh kayak gitu mah haji mah terus ngalaman tapi wadkuruhu jeung kudu zikir maneh kabeh hu ka Allah kama tong kaya lantaran kama hadakum lantaran geus nuduhkeun Allah ka maneh lima alimi dinihi karena pirang-pirang ciri agamana Allah wa manasiki haji jeung kana padamelan hajina Allah wal kafu arikap eta li ta'lili karna taklil lain kapli tasbih wa in kuntum min qablihi laminadh-dhallin wa in jeung sanyana kalakuan mukhaffafatun ari ieu ya mukhafafah kuntum bukti maraneh kabeh min qablihi samemehna min qabli hadahu tegasna samemeh nuduhkeun Allah ka maneh eta laminadh dhalimina eta laminadh dhalin yakni tetep di antara jelema anu salasar kabeh sababun nuzulna ayat kumaha ruya mana laisa alaikum junahun ruya rawal Bukhari an Ibnu Abbas anat ukanan wa muznatan wa dul majar aswaqan aya ukad aya mujanah aya dul majaz hiji tempat ngaran pasar aswaqan eta teh pirang-pirang pasar aswaqan fil jahiliyati dina budina di kaum jahiliyah patu aslimu mangka ngareken dosa eta jelema-jelema sahabat-sahabat jalmi-jalmi kapungkur aya tajarru kana ngalaksanakeun dijaroh kana ngalaksanakeun dagang fil mawasimi dina pirang-pirang musim haji
Fasalu Rasulullah andalika panazalat laisa alaikum junahun ang tabtagu fadlan min rabbikum. Jangan baheula aya pirang-pirang pasar musiman lamun caraina pasar Ramadan. Pasar musim-musim haji. Ngan loba jelema anu boga paham boga loba jelema anu boga statement, loba jelema anu boga iktikad yen jualan dina musim haji mah eta teh mangrupakeun dosa teu meunang kaberkahan ti Gusti Allah. Maka eta jelema-jelema teh naroskeun ka Kangjeng Rasul, ya Rasulullah abdi sok ngalaksanakeun jualan dina waktu musim haji di pasar anu tos dicarioskeun tadi, kumaha ka hukumna? Nah abdi dosa atawa henteu lungsurlah ayat di Gusti Allah laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Teu aya dosa di mana-mana maneh neangan pagol neangan rejeki ti pangeran maneh rek dina usum kumaha wae rek dina waktu keur kumaha wae asal teu ngaganggu kana ibadah maneh. Lamun ibadah haji mah manya make bagi dagang. Nya mun ibadah haji meureun sugan. Itu sasaranana. Da ibadah haji mah da lain cara salat ya, bisa ngawangkeun ya. Gaya meureun dagang oge. Faida afantum min arafatin fadhkurullah. Di mana-mana maneh beres budal di Arafah fadhkurullah atos di Arafah teh talbiyah langsung. Lain didinya lain keur tawaf talbiyah teh. Hah? Lain keur tawaf. Ya min Arafatin fadhkurullah bit talbiyati wa tahlili wa du'a indal masyaril haram di tengah-tengah Masjidil Haram. Aduh ya Allah, buru-buru. Wadguru. Jadi hayangnya gampang gitu. Teu apa mana Masjidil Haram teh mana? Wadguru jeung kudu zikir, kudu eling maneh ka Gusti Allah. Kunaon make kudu zikir ka Allah? Kama hadakum kapna litalil mana ta panambah. Kama hadakum lantaran geus nuduhkeun Allah ka maneh. Di antara nuduhkeun Allah teh kana naon? Kana sagala rupa perkara. Dieu mah tangtu kana haji. Manasik haji dituduhkeun ku Gusti Allah, ibadah haji tata carana dituduhkeun ku Gusti Allah. Sing eling sia teh ka Allah. Sia bisa ngalaksanakeun haji teh pituduh ti aing. Sia bisa ngalaksanakeun ibadah teh pituduh ti aing. Tuturkeun tata cara aing sing eling sia na ka aing. Sabab sia geus dituduhkeun ku aing. Sabab sia geus dijieun ku aing. Oh panjang deui ka ditu. Sabab sia geus daek ngalaksanakeun salat dasarna pituduh ti aing, taufik ti aing. Kama hadakum lantaran Allah geus nuduhkeun ka maraneh kabeh. Wa in kuntum min qablihi laminadh dhallin. Sanyayana kalakuan eta kuntum bukti maraneh kabeh min qablihi sameme dituduhkeun ku Allah mah laminadh dhallin. Lamun teh mau pituduh ti Allah, mangka urang teh asalna mah jelema anu salah dasar. Kita sasaranna teh asalna teh keur sahabat. Beda dituduhkeun ku Gusti Allah, ku Kangjeng Nabi, tata cara ibadah haji. Matak sing areling cenah cek Kangjeng Nabi teh ka Allah, cek Allah teh ka Allah sia sing areling. Allahumma bisawab. Jangan kalangkungan hapunten. Mudah-mudahan manfaatan, mapatahan pribadi, lain mapatahan batur. Namun batur ilmu kepapatahan ulang babarangan sini pematahan. Sakitu usiku wa ya taqullah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Kita pada melanjutkan ayat
iya kia ayeuna parentah ajeuna kadaya nu ibadah adian tidak pangeran munaya nu ibadah biar musyrikin aku wajib disejakeun kabeh amal-amalan sejati ka pangeran amal dibaktikeun